terpantas panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Rasidrona ti nagara Astina ngahaja ngahaturanan lingih Raden Gatotkaca kawuhipun kasepuhan Semalura Kudrapawana ngandika Gatotkaca anak mang anu payus dipiagul kalayan dipireus siap kadi kaharep kasep Incu yang Gatotkaca yap kaharep cu Allah Putra Gatotkaca nampi kana pembagi kalayan yang sumbangan ngahaturkeun semua bukti kunyuk panjenengan Rama Paman pujastuti hidup ditampi nuhun kumang kunyuk panggesa eyang nuhun kasih pincu namun percis ora bapakna abong teng maruteng anak merak kukunjungan uyah mah gening tara tees kaluhur paracis suara bapak Nabi mah tadi pitisasieun kalayan aya pikir saeunaon ieu teh geuningan kalasan eyang ti Astina aya di dieu aya tangah ngahaja beres bang Kakang Semar ieu nun tapi lama ngahaturkeun semasungkeun ka kunyuk pangaulaan ditarim kalihna ti eta atuh geuningan aya kasepuhan sembah kasangakeun nuhun alalajih temenaji si abdi nampi pangangkir kalarasan geuning ieu juragan anu di melanjang tengah sumpi mah tansah di ajeng-ajeng kaulanu tansah di ajeng-ajeng paman ieu kasep ieu teh mangrupakeun kabagjaan pikeun urang wah daun leres mang wayana kasumpingan Kangjeng Rama dijajar sokalima anu teu kirang sareng teu langkung pamaksadanana teh mangrupakeun kabagjaan pikeun hidup engke dihareup wire kabagjaan ye Raka Prabu Suyudana Raja Astina teh kagungan putri anu kakasih Dewi Lesminingpuri daun ai eta Dewi Lesminingpuri teh dina waktu ayeuna sasat keur gering nang tunglang layung peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling doh leres doh teu aya lian geuning kaserang ku panyakit asmara cageni eta ari eta putri Astina teh katarik kataji ka pati-pati ku hidup Gatotkaca Wah sakitu hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesminingpuri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng dangukeun ku hidup kasep kaulah nun iya bagja cuk kalau tadi terek mere madu ling mere racun
dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun gau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok kan saya omongkeun tetep ajukan teh siri gedian paribasana Pandawa Kurawa ti leuletik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha megona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan parasea jeung parasea pikeun ngahinarkeun eta ucapan daya di jalan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan keluar mah datang anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab hasilna kira ku teu narima kebangsaan puasa ujar menung Gusti petengnya tingira wis mama biar menang-menang Gusti petengnya tingira kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangungan di kakawataling lisan mekaten pengandikanipun pemeng minta jawaban anu pasti anaki jang jawaban tepat waler kaya agan cicing semar bisa dipaleng peke kuaing jarios oge pikeun nyarieun urang menjembe urang mah para lun maklum kasuhun nu ninggali nu dipamriha punten anu tedap paman kumaha dah cobi ulang deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha cinta teh kumaha aya nu disebat cinta teh rasana teu acan
Teu mungkin. Dari umur mah hidup teh geus kolot. Heuh rasa pisan bogoh KWW eueuh. Teu aya. Teu mungkin. Sabaraha tahun umur teh nya? Kirang langkung aya 30 mah. Ah boa aya kelainan teh. Malahan 30 mah keur mejeuna. Keur mejeuna resep. Yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud. Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Cicing lamun keur budak anu bener ieu teh leres yang leres cing kasep cing bisa ngolona cuk cing bisa ngolona ya akang lain dunungan urang naon deui akang beda ya ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka Putri Astina sumohon biata kulaan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akang politik ada firasatnya kan teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena aya nu sajena bari dieu mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui aya aya udam apa sih aing jika ada mah mungkin musuh kitu cek dek teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apa meureun aya musuh hayang nyenangkeun teu pulang lamun nya teh meureunnya lamun batu turun kesik naik mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teu 7 poe 7 peuting atuh moal teu 7 poe 7 peuting hajatna kadang dangdut jika nama ditabung tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara astina sanes nampi pengasih paman putra teu acan aya maksad bojoan ya rupina itu acan aya maksad mesin ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing cicing tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh lain level dalam bicara di nu kieu cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun Allah kumaha we carana teh mah era mangwang sulka astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae powernya madang ya wah ampun paman dek daek apa moal wah tiasa paman urang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot wah tenyo ieu naon aduh
ampun. Nah. Suka dikerasan. Da kudu kitu. Ulu. Wah, eta gini. Amuing. Mending ngaberi satwa. Aduh aya anakmu. Para lun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedah. Di luhur sausap pramuti hanap sausap dampan. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Para lun ulah dugi ka hal anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulan. Naon sia pipilueun naon sia teh kadunungan mapatahan kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes bilih pa ayana Ai dipaksa dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan ngono kitu. cing. Hah? Notorogan sia lauk buruk milu mijah. Cing jawab buat aja. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Adah beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Maka jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae buat. Ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ka jahuluna. Asa kabina-bina teh si bangsat. Jelas. Wah, sawius atuh. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, haurna. Wah. Pipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. Udah. Uluh. Ayana. Duh, naga. Ketrot wah. Menang asuh ti zaman lemut, menang ngakon ti zaman bolon teh. Mulang tarima ku nyiduhan nuhun agar Tik wah. kurang ajar penastik kersayang tumampah. Iya. Semar badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Da si Semar mah turunan juri jarian cek ama oge. Turunan uka-uka Turunan uka-uka teh nu kitu teh. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangan nya teh si eta. Gatot Kaca. Kaulah daek apa antri kawinkeun. Ampun paman. Lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh. Permios. Ai. Jeung jaro udak. Kumaha lamun percayakeun ka suata mah? Kurang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana. Ayo. Tewak. Kang. Sebab kapi haturan. Naon sia? Dek naon? Hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasyauran teh. Asal ngeunah jang dirina. Semar teh jelema. Sarua aya rasa. Sakacumplang sakacampreng ngomong je. Babak kanya Kang. Hah? Ai. Aing teh panita deuleu. Aing teh utusan astina deuleu goblok. Aduh eta pas. Emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu si laing. Benar. Dume si laing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu. Lapur. Wah. Lapur kumaha? Lapur si Gatot Kaca teh nolak. Nampik sapajodogan.
Waduh, atuh gagah bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Tembak. Perbios. Daun, antas. Ayo maju pasti gelu. Agan. Bapak kemana? Nyeta, pot. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama. Percaya. Siapa oke? Itu ilmu bapak akang lah. Duh. Dan sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulana da beda kana karta ge hate abdi. Da beda. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Da pirasat leuwih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Buat dilekek. Dieung teuing diracun ge ditumagan. Atawa dilekek geus mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Pandawa teh mungkin nyaeta eta. Kahijina mah kahijina pisan bakal teu bogoh we deui. Teu bogoh akang atuh jaga anak. Tong dipaksakeun eta bogoh. Jaga anak. Jaga anak raja adalah raja jeung mah. Masina model abdi mah saya tepak suang. Ari akang model abdi atuh. Mun sieu kawewe nu kumaha oge seneng. Boleh bonyok. Kedua atoh boga lanceuk normal. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir geus lain. Teh normal teh bener. Gatot Kaca. Halihot. Ari kang. Aswatama ulan ngudag tuh. Sina dewanga. Kurang warah tambah hiji seulanan. Nah gitu kan kedua abdi cicing. Paling gak akang Aswatamanya. Oh, Aswatama. Kali sini jauh. Kan antep sina dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi lah. Cicing mudah. Dah cicing mundur. Ayo tunjuk. Lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama. Tingalikeun mundur. Hah? Mundur. Ari dia udah hegaran. Lomang. Dewek betara seuri. Naha da mineng teuing cetik di kebrus teh. Gatot Kaca. Sadaya-daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. Ngahina sakaurang astina. Oh, menit menang di canda tuh. Namun teu dihalangan aing mah. Wah, malibir atuh kieu. Pos gayang. Mupus keuyang maksudna mah. Kurang maring. Dek daek dikawinkeun kurang ajar. Moal tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku aing beung teh. Nyagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak-tak atuh pakeun sapegatkeun bung salawat. Kaluar getih sates sama kana sanabi kaluar nyawa tina raga. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah ku abdi. Cicing sanu gelo. Kakang. Lain geule-geule tinggal akang tuh. Gelo. Gas. Disebut tu gelo aing euy. Amak disebut gelo mah tuh. Mina-mina teh teungeunah aing. Gas kan bae. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegel
Mangga pati iya Hollywood mudah-mudahan ya kan pilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali banyak matna ka Pak Haji Sidik nyingkah siap nyingkah mon kan nyingkah hanya nyingkah permios satu sok curi siap do gebro he mo ngomong kaing jiga ini alah permios lan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi leret sebentar leret sedikit ada kelengahan ada Bang Panca kelo siap boleh dong maju ke atas aku kemarin nah poin pakaputus rakyat mangga bener sok poin ngalawan siap poin musik siap poin poin ngadon ngabongohan siya dek na apa nih tengah nah weh bapak kuring dihina disebut nu gelo ongko weh maka gerakan pakai gerakan saya siku abus alah kurang ajar Ayo pagi sini awal maju pagi binatang maju Gunang oi Gunang babuk tuman babuk tadi babuk tarik oi kagan kenana cabok sih aduh modar siya bida-bida ting maksa kan umum anak sarwana kan bah halo mamam mamam mo eta mau dituluykeun itu udah pilih mobil Alah jangan udah aduh hei sikat tuman
Ampun, ulah maksakan umum. Sama bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Ieu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. hare-harekeun. Cing mikir saeutik sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu na ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik ka urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. Tapi kapulan teh ada mah. Aduh. Biasa bebas tapi Satu teh euy. Benang. Babuk Rock. Kasaha keunana? Tengor sia koing. Mina-mina ting pikagilu sia teh. aduh tarik lah. Ai bulerak bareng. Aya. Segitu deket tatarakeuna sia. Lu sok bisa ya kapanasaran. Ampun. Nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena ngampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha? Sanes agung ku payung butut kaula pisan. Nah, eta gini. Salira laras dupi kakasih saha? Upami di persanten mah merah kaca. Wih. Hampir sami. Merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca. Eta kuning. Meuni sarua kacana yo Aisyah nama sami sepuh. Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki. Eta kuning. Uluh moal kitu. Naon sepuh. Nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural jeung wawasan lingkunganana sae. Tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini Hampir kalinitan ya. ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak Wah, kitu.
leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak saya sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna masih kene ti wetan. Tah, di dieu urang salaku manusia anu diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange. Upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia atuh. Upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato. Nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patona turta nafsuna anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebat mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres ieu padahal ceuk ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing biji ieu leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan urang sarerea tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenderkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk ruas maklum geus kolot
tuh aki memuka pasantren di dia teka entepan ku politik itu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal gitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati timala sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho timala kieu salarosna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarosna mah ku paman kaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang tieta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan lumawi moal aya ajen dihormat teh hareupeun di tukang ada dijebian timalang nya daun tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam kene ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodoeun anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh sadaya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kira-kira cocok ade kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah kieu oh ada hidup mah ahli ada diulik tuh nah eta teh leres pijodoeun ulah nah eta leres pijodoeun ye geura bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta
kahiji batur teh bakal segan bakal sieun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ieu wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparangkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut bisa ngarasakeun tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu leutik ngan sing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik kan sabalik nu gede teh boga pikiran oh gitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna eta gini sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna ti malam ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah ti malam sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah mun ijo karaos sekanyaah aki ka kaula ka itu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah di malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinu kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa di malam heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginu luaran sapanejatina kanan daun kanu kagungan lajeng Raden Gatot Kaca meuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metu sakat saping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh yeuy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora nanti saiman atuh awak tina sora badak kedah kumaha sora jeung adat kunti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti
Nah jadi kieu. Saimah. Aduh jadi lucu suaranya. Wayahna. Wah, moal salilana kieu. Moal. Sementara. Mek beberes. Ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres. Saimah udah mah. Budak buncir. Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Ucian nenek nama. Tah wayahna heug milu Saemara. Tangke di mana menang Saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Nah gitu. Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Narek ngadek sacek mah teh. Sae Sakitu mangga nuhun abah ah. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu ah. moal. Wah, kan pengorbanan we perjuangan medaya wae. Assalamualaikum. Saha teh. Tugeuning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah, Saha cing? Saha? si Cepot, Atuh gede. si Dewala, Omat api-api teu wawuh we. dan Jika nu asli. pura-pura tidak kenal. Wilujeng Sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Karena kan bisa kasih bu. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungguh teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah ya, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Ante urang. Untung mahina sia. Untung mahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lan? Abdi iya. Sophia lah coba lah. Coba. Iya Sophia lah coba sampai ke depak kieu. Cicing atuh. Ngaran kenaraan. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Aduh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Belas kacipina. Di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Tengah pikir kan. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Pak Wahid. Balik ke mana sih? Apruk-aprukannya bulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh bulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe itu. Maklum. Oh jadi urang teh di
negara mana? Wah, negara Tebi yang Indonesia. Tebi yang dimati Alak Paul. Nya. Tambahan pekerja atau TKW. TKW mah kawanita atau nya tenaga kerja wanita. Oh, beneran ngan kade ilegal. Lah, Bisi ilegal. mau ya berita ilegal ya teh. Ilegal itu bukan surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan, ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu Acak-acakan dia. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi macaso teh dina surat kabar. Nya Temen agama ada teh. negara kurang ayeuna teh loba hileud. Barorongok kan. Nya merajalela kurang eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya? Banyak pagar makan tanaman. benar eta. Itu juga bige. Sae, cara ngambil teh bade milarian jalmi itu. Aya balik ke Dupi itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Ya gini. Aki leres. Punten atuh ya abdi ieu kumaha wantun. Tali segini. Punten anu seueur banyo laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Bisaan bahasa Inggris nama putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh buncir. Iya, buncir, budak buncir. Ucir-ucir we Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomongna hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge kemana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. pada tahu. Mereka tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Kieu muhun. Ngara kacak merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing ya. Teh loba ase teh sok budeg. Ayo kudu jauh ke asahan. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta santai. Eta aing disebut residipis oi. Tuh Diteangan Gatot Kaca teh. lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate tahan. Diajar sabar. Apa? Tak kitu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca. Moal. Uluh. Nah, sabab maneh mah tukang bohong. Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenon meureun. Kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia?
Ainggaran batur dipakai, ainggaran sorangan disumput-sumput. Nah, ngaran abdi. Tah, tong nain ka bapana. Tah, anak kaula cir. Lan, Ka hareup. aya naon ya, Wah? Sok Teguh ngaranna si eta saha? Dijawab ku anak Eta. Jae. budak pasar Budak-budak kueun. Punten Abah. Sok. sopan Cing, ngaran kuring saha cir? Tong gede bohong sia hirup teh. Uluh, mun kasar gitu. Nah, saha ngaran kuring? Make lo Sophia Lacuba nanti jauh-jauh. Oh, saha? Si Cepot. Uluh. Hah? budak pesantren teh atuh Ulah lalawora itu budak pesantren. ulah dianggap Laduni ilmuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu tamatu. Apalun euy. burukan teh kan Ya bener Cepot. Atawa Astra Jingga ngaranna ya. Lu pantasnya berada di bejaan feeling anak jauh-jauh dewek tenar beren beda kesor beda menang di TPI sok lalajo udah di TPI jadi apaleun sok aik kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti nya waspada hebatnya matak lain heureyaneun ahli pasantren mah geus kajero Iya. Atuh dan dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesih. nyepi diri Tara suudon ka batur. Maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu. eta mah Nu mah bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan, tuluy dipake ngabanting batur. Cicing sia. Di mana cing kuring deh? Pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar. bisa ada Ya, Uluh, sok nyahoan urang mah ya. Tong mah hihin aja. kumaha? Punten sepuh lan. Percanten abdi. wah Punten kulana seueur banyol abdi mah. ken bae Nya keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Ya, di mana Cecek Ulan? Kinten-kintenna panggihna abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana? Ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. wah Iya. betul Wah hebat memang resepeun Gatot Kaca mah kanu kitu. ai kan gelut mah Ada gelut mah da ahlina. ahlina atuh bisa jadi Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ulah urang katuy we. Boga pasporna. Udah kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Satu mentas ka itu mah kari eta wungku meureunan ngaliwatan perbatasan. benar kari ke Sarawak Moal lain mariksa gerjing. Dek lalajo kitu lalajo saemara. Nuhun we dah. Bade ka itu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton saemara jigana. moal boha juga ada berdirinya Lamun dek ka itu sakalian si Ucir di gerek ka itu hayang lalajo cenah. ya bareng Nonton gitu naon? Ieu si Ucir pun anak hayang lalajo saemara. Kemana teh?
nya ka nagara Tirta Dahana pangmawakeun bareng jalan itu bareng gitu Bacok. si lain bawa najo saha tuh hileud bareng gitu boleh boga ilu wah nggak sih naik bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi ai mulanya gengsina gede Gengsi. Oh, padahal pasti siya minta jajan maka aing. Ya. kawas alus we ya tidak naon aing bade ngiring ukuran tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir kurang kumaha Wayahna we pangantorkeun uing nya Mang. iyalah tidak naon tangke di jalan lamun arah lamun camperak karena togeun kurang podarannya ya udah aing ngerakeun mah tak kitunya mangga ulan mangga jik Ucir aingnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala Ridho ka Iwan uing jelema kieu. hayo Cir teu naon Cir hayu jeung akang hayu lah teu naon Cir nya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang laksanakeun we goreng adat bisi ngamuk insyaallah jangan ngamuk di jalan mah dijejak we inget tingalikeun sagedena ge tanagan kitu patut kusi laing dengkek si tukang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu udah sering dibanteng sakitu jigcir Nuhun atuh abah doana we bade lalajo sae marah nya. pek Ayo menjemput. ayo sepuh hapunten teh atur biteu-nya bade permios saya kene ka rumaosan mah kumangke ya seneng duren oh sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat semun permios Pokona pisan jelema ngulus lampake pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejang ngajugjug nagara Tirta Dahana sedengkeun di negara Tirta Dahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran iya anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri kiwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedengkeun ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaan
Tirta Dahanal jadi lautan jalma. Wah, panono anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada budal nongton sayembara. Panitia sayembara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Pati, parantos siap? Iya siap. Sahya sesekar niwang sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia sayembara parantos aya di tengah alun-alun. Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton. Sorakna cing paresia gerak-gerak paresia gerak-gerak paresia gerak-gerak paresia. Ya, darah dua. Mangga antos. Hari jajannya tuh 80.000 cia. Antos. Rajuan cander wae, geradang. Nah, ainu lalajo abong bebas. Abong bebas. Panuhun dina waktos ieu. Naon Den? Paden. Dinten ka-20 ieu Laras. nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago sayembara. Kakasina Bege percaya Kakang Tirta Sakti. Iya. Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan palih ti kidul. Pamilon peminat mung ukur hiji deui. Wah, saja. Nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra ya. Bima Kendra rep. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon dihaturkeun ka patugas keamanan. Iya. Supados tiasa ngatur anu nongton. Oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Jadi penonton anu tertib. Atuh supados diatur nate anu penek ti payun, anu jangkung ti tukang. Bisa diatur Pemilih ke tukang salik anu dipayun. Atanapi anu dipayun salik, saya anu dipengker tiasa tati. Beres. Anu ke tukang mah salik anu dipayun mah. Anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya. Wah beres. Sing tertib Ka ibu-ibu Aya naon jaja? panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget. Nah aja. Bilih aya nu kokodok. Kesempatan Eta oge sakedik agengna bakal ngaganggu kana lansarna ieu sayembara. Iya. Atuh sajabina ti kitu Nah, iya kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah
di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalian henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun. Naon ja? Ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedogari congkrang ka gede-gede kakris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan. Inggih. Kadua dina prungna kopi kalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih mangga ja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum saemara. Geus perjanjian ja. Kalayan aya pelaturan anu anyar Baca ja kumaha? ayeuna mah bebas Naon? ti dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas kumaha ja? bujang hingga golongan raja patih satria brahmana sanajan budak angon asal bisa ngelehkeun jago saemara bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar saya sumping langsung we ka tengah alun-alun. Kitu manawi sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun margi dinten mangkukna aya kajadian ibu-ibu dihipnotis dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kangge ngahinarkeun eta kajadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngangge perhiasan. Wah beres. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Ulah pamer. Inggih mangga. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturan lagi. Buat kaposomot gitu woy. Yai Danawati. Mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu. Bima Kendra. Saya sadrek Bima Kendra ieu parantos sayogi tanaga emutan. Ieu geus. Kurang hafid ya. Uninga kana pelaturan apa? Teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek. Teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Sae nuhun. Mana jago saemara na? Rupina dihaturkeun ka jago saemara supados enga sumping ka lapangan. Oh sae. Parantos siap paman? Siap. Supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat. Tawis kabersihan mana? Beres.
Bima Kendra Orang dah. Tirta Sakti. Oh, iya masalah awak loh. Para siap paman? Siap. Siap, siap. Are you ready? Ya. Siap. Akang, kulawan gogoda. Ya. Lawan. Nula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Di lokasi kemarin eta. Boleh kasih urut. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Pantosna teh keuna ke parigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadarmi. Aduh. Keur ngalamun mikro. Mang Jepot. Naon? Alah, Ayang jajan mulai si utir. Mang Jepot. Naon? Hebat awewena gelis. Heeh, pangna di saya marakeun gegelis. Mang Jepot, hayang milu saya marah Mang Jepot. Hah? Hayang milu saya marah. Saya marah naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Ai soal bogo mah tong bersih lain da dewek ke hayang. Normal tuh. Ngan si ngukur ka kujur. Daekeun putri ka si lain. Sing dari pak maneh. Datang telang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Di depan orang. Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Harus ukur ka kujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing, jadi campuraduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu kaharti. Tolong daftarkan Mang Jepot, saya mau ikut saya marah. Aduh, ataku. Aduh. Bang daftarkan. Ya, bocok. Hiji, dua, tilu, opat,
Aya keneh karepikeun ngalawan. Aya keneh. Oh, murura, aya keneh naon, aya keneh. Nyai Dahanawati samad ngimpi muruna Kang. Doraka cempe atulanan. Doraka tinu kolot muruna aing deh. Bisa jadi teteh kula. Hampura Nyai. Hampura ieu. Haya. Hidup. Nguningakeun kaungulan tetep aya di jago Saemara. Hidup. Batang. Sok tang-tang deui saha lah. Beres ah. Kagok. Jangan diteas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saemara bari ditutup. Oh gitu Cak, sok atuh. Lin, Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon, kilo ya. paliti kidul, paliti kaler. Tah aya tah. Coba we suka. Saha? Coba. Suka tuh pijodoh. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir mun keukeuh. Oh kan baik, udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Udah Punten bawa bulan. tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul, Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Budak Buncir wungkul, Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah deh. Kadieuna aya PS-na. Sobi cenah ka dieu. Ah, heuy, bawa ka dieu. Bawa kita Oh iya. Oh ya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Cuma budak bandel, budak buncir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes nya juragan Gatot Kaca cepot. Oh gara-gara. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Gatot Kaca euy ka mana ya? Bagus eueuh di kieu. Tah aya tiluan bari daftar. Punjen. Karunya gede kahayang nama. Keun antep cenah dibabu ku patih geura. Lain gede hate. Cenah dibabu ku ieu ku jago Saemara jeung cenah modar. Abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur ah. Bisa dari dosa dikuatkan bae kebaturan apa. Saha ngaranna? Abi Budak Buncir Di mana? di tutugan Gunung Parasu. Oh, urang kampung. Oh, Mohon. Ampun. Ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu. Ngerakeun bawah teh. Ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh. Bogoh ka putri. Bogoh. Wani gelut. Sak. Tuh ai kawani nama gede. Ai kawani nama bener. Tobat teuing. Terima kasih ya. Ampun. Tapi dina Saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang. Siap. Teu meunang nyalok panon. Siap. Teu meunang najong larangan. Siap. Siap. Ngeus. Tobat. Ari ieu anu pangker. Abdi kulan saksina sawios lah. Tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan. Sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul. Nya teu naon? Daftar ongko. Paman? Kulan siap mangga paman. Mana Den? Sok ke jago.
gitu tah. Iya. Naon nih teh? Karunya gugu we karunya. Bisi heureui. Sanes. Wah, bonteng ngelawan kadu atuh. Anjir sia. Silaka. Kelas berat diadukeun jeung kelas ringan. Cir. Wani ka kaula. Eta wani eta sugan gempeur sugan naon? Oh, riuk-riuk teuneng pisan sia teh. Ya kitu teh awewe mah. Kana jadi singsieunan ku uka-uka ge da tetep we neuk teureugning. Ngaranna budak buncir. Ya. Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja. Sae nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga anu pengker supados kasih si lapangan wae. Sae kulan. Cir. Ini ngelareureun. Oh, hampura we akangnya. Iya. Dabongan kahayang si laing. Ya tenang lah. Omat ulah nyalahkeun ka akang di mana aya kacelakaan. Moal. Mangga atuh wilujeng ngekulan. Iya. Pileuleyan cir. Khawatir Kang. Samet dieu meureun aing papanggih teh. Iya dang. Bae ka cir nya. Mangga atuh kan. Iya. Punten pangmaihan geus sakalian. Moal geuning emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dewek dek beli boe ayeuna berbungkus lain. Tahlilan dong. Kumaha hirup aing. Bedanya nu teh paeh mah tuh. Ulah. Karunya si buncir euy. Mangga siap. Maneh nek nyerang atau hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya. Cikan atuh. Tarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Orang tarik. Aduh. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Si sok males. Punten atuh. Sok. Kedon teh. Wah, hebat buncir oi. Hebat sia. Perlawanan sudah. Cir. Buncir. Udah untung ya perlawanan. Anjir tunggulanana hebat si buncir. Nguningakeun pun adi teh. Bi palawargi teh acan uninga. Eta si buncir teh pun adi. Nomor saya geuning euy. Pernah stiker sayang tumampara. Iya patih anu kasohor galak jago. Ditampiling ke budak buncir ngalepak teu emut di bumi alam.
teu sangka teuing teh. Teu sangka teuing muncir. Halo, Pun Adi. Aduh, teu sangka teuing cir. Nuhun cir. Maneh teh sugan teh sakti dulu. Ya, hebat dulu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, cir. Teu sangka teuing. Hebat cir teu sangka teuing. Aduh. Mangga tinggali Persya. Jangan roboh. Paman? Oh, Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Teu sangka kumaha ya? Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Olah putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana tuh? Paling. Anjir. Si Buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Sing bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Kabdi. Bongana bang saing. Dek milu saya marah teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibiman. Tingali aya buta. Sia. Kurang ngajar sia. Wayahna nyai. Punten nyai. Tulungan kaula. Tenang. Kemana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Dulu. Aduh. Siap. Curi. Menang jodoh ai. Menang jodoh. Benar. Waduh. Awak kan. Ya yang nyaho dulu. Kemana kamu? Alah, amit. Ya. Bangsa. Cokot, Mama. Awak aja dia mau. Wakilnya regong. Wakil kakatayapan. Wakil direret. Kang. Dengan nyerinya tuh. Kang. Ai batur di pangku. Ai aing henteu. Hamina teuing sia. Jadi anu menangkeun saya marate maneh Buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade karesa nuhun. Teu karesa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing Buncir.
Neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari Neng teu bogo mah abdi mah bade wangsul deui we Neng. Tong da moal maksa Neng. Ampun Gusti. Ampun teuing ampun. Ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Ieu ge di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek. Jadi Raden Gatot Atose tobat agate budak buncir teh ya halo ampun kakak saha sok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh aduh ampun ding aduh ampun Gusti alhamdulillah jang geuning neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor oh neangan cai nyuk curug leuwih hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranyang yuswa arageung milik amin amin atuh akang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun amin ku kituna permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan ieu lalampahan urang cekapkeun heula we rupi ka dieu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ketinggalakan rukun